Ari si Ijal kemana, Dut? Kamu ada kuliah di dia cenah budak teh, tapi kemana? Budak teh. Rino gawa ge mah teh barang dahan. Akan tadi beres ngadang promah sete jeung oki jelly drink prak teu seubeuh. Udah para mama teh gurih. Udah mana mah ngadang promahna teh make korong. Hayang gurih mah make korong sirit atuh saeutik mah. Yang gurih mah sebasan. Dasar ari maneh Dudut. Jorok sih mah jangkar sirit. Ramenya yangnya. Nanti mau orang-orang main deka dia nya. Aku mau ka ditu lah kasih Dudut jeung kawa oge nya. Heeh. Tesanya. Sebeuh euy. Dut. Maneh hayo we bobogohan krunyus. Pasti mana Ijal maneh teh? Sia mah. Mariung dinu ragem ngerakeun. Geus mah tadahar teh ditutup. Aya bidadari sampeurkeun weh. Sia mah oge hayang modal. Tungguan di si Dudut bisi palid sia teh. Hayo we aprak-aprakan we ngerakeun ka nu ragem deui. Hayang modal ladutnya jeung Ijal di dieu nya. Dut, aing geus bercinta sia. Ada sama teh ngajakal. Maneh mah aya si Ila atuh. Pura aku arek selingkuh teh si Ila. Taing papi mah boga pamajikan geulis kieu oge mah si hayang neangan deui. Oh, saudara anu kumaha deui sia teh. Bersyukur. Ini cung maneh mah. Oh, arek uruskeun eta mah urusan rumah tangga maneh aing. Mami, kade mi. Mami teh kurang naon ka papi teh ha. Geulis eungeus congean geus nampat leho geus nyeri huntu geus. Nampat bool geus. Ya mami maafin papi ya. Hai gae dihampurakeun asal hayang ngojai heula mami mah. Kata sahawa wanianan mojok di dia penyaho lapak kurang itu ha. Iker naon duaan di dia. Bobogohan ya. Ini naon cenah mamang teh meni gaji aing mah. Tadi di dia naon duaan-duaan kieu. Aya saya. Ya bin Dudut, ieu mami Ila. Iya ngarurujit di tempat aing wawanianan bobogohan di tempat kurang naon maksudna? Naon maksudnya teh mang aing mah? Naon duduaan di dia besi aya orang katilung ke setan bahaya. Oh berarti amang setanan katilu ngaganggu urang. Mami sabar di mah urusan papi. Geus mami duduk. Kade. Naon ieu teh ieu asa wawanianan kitu? Hampura. Hampura naon ieu teh? Hampura kos lebaran wae naon ieu? Hampura naon eta kudak kodok deh. Hei, Hampuranya ieu keur ngopi. oh hampura ieu. Ieu nyogok, emangna urang tukang parkir naon goceng. Tambahan deui. Kata ya deui teh oge meuli paloma jeung walogi. Embung, hayang nyaho pokona mah. Hayang nu biru, hayang nu gocap. Sok. Mun macem-macem balad urang ke daratan ka dieu. Hampura ya aya. Nah, ieu dina liang waduk. Udah bau ieu gini. Harga atuh ieu. Nya. Bau sakali-kali deui di dieu. Balik ke. Udah bau caduk gitu. Oh, aing duit menang mau keueuh we.